Seribu lah suluh teh dah. Tinggal suluh. Mun seuneung hese gerak haribeung henteu pajih teh. Ieu ngebab di dapur naon dak sia. Aduh. Begus semalang euy. Allahu Akbar. Ya ngapageun ka aing capek oge alhamdulillah ya Allah. Ngopi oge. Nya itu naon dak sakatenagan dina hau. Nya ngarasakan naon ieu pejuh iseuneuna uwuhan deui. Budak heran. Nek asap di mana nagan teh di urus seuneuna mah. Olah meureunnan itu. Nek ngolahkeun naon atuh pejuh teh nya. Iseuneuna ngahgar. Terus muneur aing mendaharan deungeuna. Ketel kalrosong keteko. Coba ieu yang minum ngaluluntang ibudak. Ya, ngajedog di imahna teh teu katarang lah naheur cai-cai aca. Gerempling kamarah. Nah, nya itu reueuh. Pejuh teh. Katel nageun na hau. Sama. Eta geuning ya. Iya seneng kok. Katel dina hau isuluhna eueuh parem seuneuna ngasakan naon teh. Ngasakan naon? Masakan. Tadi ditinggalkeun kitu. Tah jelema teh ogo. Cageun we atuh sabari di ais getak naon. Cai ngalaluntrang eueuh kalrosong. Gusti aing mah kieu-kieu teuing mah. Omong ku aing tadi tah mapageun teh aing kalah cokrek. Itu we giat eta mah alasan hungkul da budak mah repeh geuning eta. Urus tuna katel itu naon tutung gerang keh. Saturang teh dina teuing. Dagona sudagon. Gon. Nyaan gerak katel tutung teh. Tuh alus itu mah. Aplok sangaruksak ngaparabot dipoposkeun nya. Atas ya gerohana ngebegreg gerah